Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi manaha awliya'ahu al-wusula ila musyahadati anwari as-saniyah wajtabahum liirsyadil khalqi anil wasawisi syaitaniyah waj'alahum abwaban liman yuridul wuluja li hadratih wa khassahum bil ma'arif wal asrar min baini khaliqatih wa aminahum fi kitabihil muqaddasil maknun biqaulihi ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil khatim al-Mustafa ibni Abdillah ibni Abdil Muttalib ibni Hashim ainir rahmati rabbaniyati siratilahil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim amma ba'du. وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا وقال النبي صلى الله عليه وسلم taraktukum alal mahajjati wat tariqatil bayda. Al-hadis. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja senarang puji ka Gusti Allah anu Maha Suci. Parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisanageungna nyaeta nikmat iman senareng Islam. Shalawat senareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rauh para tabi'in atba' tabi'in al-mukarramun para alimil ulama para asatid bil khusus ka kersana Kiai Haji Turmudi oge ka para kiai-kiai nu sanesna kusim kuring dimulyakeun. Mudah-mudahan sami-sami dimuliakan ku Gusti Allah. Para habaib, alhamdulillah tengah-tengah orang aya Habib Umar Tohar Semarang, hadir di tengah-tengah aya Habib Cocoan, berikut Habib Lutfi lelembutan, alhamdulillah nyana hiber alam hadir lantaran tadi peting merasa kurang sehat, periksa dokter. Mudah-mudahan orang dakeun sing enggal damang, sing dibere kekuatan ku Gusti Allah, jang pun tayangeun urang sadaya. Oge ka para aparatur pemerintah, alhamdulillah aya Bapak Gubernur, Bapak Bupati, kemudian pertahananana alhamdulillah Dandim, Kapolres, aya kabeh nganamanat nyana deuk ngaji bae cenah ka dieu. Bupati ge cenah lah kula mendek ngaji bae moal ngomong. Oh masalah. Geus amanat jadi nyana deuk khusu ngaji. Entak tadi nyana rimbasa teurik inget bebenena anu putus teh ya.
dalayan inayah ti Gusti Allah. Alhamdulillah urang dina tahun ieu kumpul sakumaha biasa dina raraga haul Sultan Aulia anu ke-59 cikeneh mah tahun kamari urang haul sakumaha paweha tadi nyarita urang geus datang deui padahal anu geus eueuh loba nu tahun kamari milu tahun ieu henteu loba urang ge nu tahun ieu milu haul tahun isuk henteu asana ambalaya nu dihareup ti heula ayeuna itu tukang mah geus tarempok kabeh tah mah leuwih ti heula tah mah nu jelas batu jaho ta umur urang. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, selama 59 tahun di dieu kupun rama didirikan amanat ti guruna Kiai Arsyad bin Haji Ismail oge ti guruna Kiai Dahlan bin Arjai tuluy sabada pun sepuh daya diwasiatkan ka simkuring ulah majar bahwa simkuring teh ahli thariqah eueuh sakadar katitipan haul jeung katitipan amanat nu sejenna ternyata lamun urang jaritakeun thariqah isin hesekna imangan sakadar nyarita bahwa di dunia ayat thariqah di Indonesia ambalaya thariqah salah sahijina nu datang ka Banten dibawa ku Syekh Abdul Karim ialah thariqah Qadiriyah wan Naqsyabandiyah. Jika pun Bapak Abah Haji Dimyati bin Abah Haji Romli menang ti guruna Kiai Arsyad, Ki Arsyad menang ti Ki Dahlan bin Arja, kemudian menang ti Ki Husain Carita, terus Ki Husain menang ti Kiai Agung Asnawi Caringin, Kiai Asnawi menang ti Syekh Abdul Karim, Abdul Karim menang ti Kiai Ahmad Khatib Syambas, Ahmad Khatib Syambas menang ti Syekh Sudin, Syamsuddin kain ti Syekh Muhammad Murad, Syekh Muhammad Murad menang ti Syekh Abdul Fattah, Syekh Abdul Fattah menang ti Syekh Utsman, Syekh Utsman menang ti Syekh Abdul Rahim, Syekh Abdul Rahim menang ti Syekh Abu Bakar, Syekh Abu Bakar menang ti Syekh Yahya, Syekh Yahya menang ti Syekh Hisamuddin, Syekh Hisamuddin menang ti Syekh Waliuddin, Syekh Waliuddin menang ti Syekh Nuruddin, Syekh Nuruddin menang ti Syekh Syarifuddin, Syekh Syarifuddin menang ti Syekh Syamsuddin, Syekh Syamsuddin menang ti Syekh Muhammad Hatta, Syekh Muhammad Hatta menang Syekh Abdul Aziz, Syekh Abdul Aziz menang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah, Syekh Abdul Qadir menang ti Abu Sa'id Al-Mahzum Al-Mubarak, Abu Sa'id menang ti guruna Syekh kitu Abdul Faraj At-Turtusi, Abdul Farad At-Turtusi menang ti Syekh Abdul Wahid Tamimi, Abdul Wahid Tamimi menang ti Abu Bakar Shibli, Abu Bakar Shibli menang ti Abdul Qasim Junaidil Baghdadi, Abdul Qasim Junaidil Baghdadi menang ti Syekh Siri Sikti, Syekh Siri Sikti menang ti Syekh Marufil Qurhi, Syekh Marufil Qurhi menang ti Abu Hasan Al-Ridho, Syekh Abu Hasan Al-Ridho menang ti Syekh Musa Al-Kazim, Musa Al-Kazim menang ti Syekh Muhammad Bakir, Syekh Muhammad Bakir menang ti Syekh Muhammad Ja'far Siddiq, Syekh Muhammad Ja'far Siddiq menang ti Syekh Imam Zainuddin, Imam Zainuddin menang ti Syekh Sayyidina Husain, Sayyidina Husain ti Sayyidina Ali, Sayyidina Ali ti Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Rasul menang ti malaikat Jibril, malaikat Jibril menang ti Rabbul Izzah Allah subhanahu wa ta'ala. Etalah silsilah mu'tabarah thariqah Qadiriyah wan Naqsyabandiyah anu jlig ka Banten dibawa ku Ki Abdul Karim, dikembangkeun alhamdulillah Tangerang, Bogor, Serang, Pandeglang, Rengkas Betung, terus
terus kalah buah. Alhamdulillah berkembang terus. Per detik ieu masih keneh aya nu nyarekelan walaupun lamun ditaliti geus teu pati sesuai. Di antara kesesuaian ahli thariqah nu ayeuna, ahli thariqah nu ayeuna teh sok ngadahar duit ti pamarentah. Ketika ahli thariqah ngadahar duit ti pamarentah batal, norekatna batal. Nu mantak babupati mah teu mere duit ka kula. Nyaho teuing kulana teu daekeun nyaho pelit nyana. Nu jelas lain. Diterima mah diterima ngan dibikeun ka kotok. Ke kotokna dikunci di dahar ku kula. Atuh kene-kene ketel. Nah iyalah di antara anti ahli thariqah ialah menta pang anti-antina lamun aya ahli thariqah menta batal norekatna. Di antara anti ahli thariqah adalah ngaharepkeun pamere ti batur toma ngaranna batal norekatna. Di antara batalna norekat di mana-mana ngahutang. Cenah ieu mah lain ngahutang ngredit. Wah atuh apa maning iku mah wede. Mengkonon siram. Iku mah lebih parah ge. Ya Karim. Nah, deuleu kurang ahli thariqah ti mimiti lebuan. Serang. Datang ka dieu mana? Aya ahli thariqah mobilna menang ngredit goblok. Nah, iyalah aya 10 anti ahli thariqah. Teu kudu dibacakeun kabeh leuwih parah ka ditu nama eta beta sakitu masyaallah Karim. Mandak isin lamun jaritakeun tarekat. Ngan kulantaran ieu mah ala kadar kawasiatan atuh diteruskeun we. Emang cenah kieu tilok ngahutang osok. Aju kumaha teh batal. Ngan kula mah mayarna 2 kali lipat. Nyana bungaheun kan. Nah, ai Bang Habib Rozak makan ngeridit bloon kan. Masa norekat ngerodit. Di mana awalna berangkat tarekat nu sabenerna? Nu sabenerna mah kieu. Ketika manusia ningali matana, wah pemandangan Masya Allah luar biasa. Gali nu gelis-gelis ya Karim. Ya Allah ya Rabb. Ketika orang ka parahyangan ningali mojang parahyangan Masya Allah. Ketika orang ke Mesir ya Karim, oh lu jore di Mesir mah. Ketika orang ke Yordan, ke Maria, ke Uzbekistan ya Karim, ningali awewe teh lu jore barang balik dari ke Indonesia ka Cikupa Masya Allah. Okos lain le jelema. Iyalah dadalean eta teh apakah aku nu dikitukeun bae. Ketika beralih kana dedengean ngadenge dangdut, ngadenge pop mie, ngadenge jazzman dan lain-lain sebagainya. Ieu ceuli ngadenge suara-suara musik anu ngeunaheun langsung menyentuh hati. Masya Allah Karim. Apakah kudu diantep ya dedengean model gitu? Ketika aambean anu nyengat kurang meuli minyak tising kofur buatan Feris ambean ke orang, wih tajamnya luar biasa. Kurang liwat set kosmait anyar luar biasa. Tidak kadaharan dimimiti nulada nutiis nu amis nu hasem dan lain sebagainya. Ira rasa nikmat ngeunah perasaan lezat beralih karena pakaian, beralih karena kendaraan, beralih karena bangunan. Apakah kudu kitu hirup nu sabenerna? Setelah diteliti horeganan tina kahirupan Kangjeng, nu Kangjeng teh uswatun hasanah anu memberikan khusus ka Hudzaifah, memberikan khusus ka Sidina Abu Bakar Siddiq, memberikan khusus ka Sidina Ali, memberikan khusus ka Khulafaur Rasyidin jeung beberapa sahabat-sahabat anu lain anu sangat sederhana. Cukup baju ngan hiji atau dua, cukup mun ngadahar korma hiji kuduaan,
cukup munsare ulah make anggel geus bae make leungeun bae kos kieu atawa lamun endek make anggel dibuatna tina kayu bae malah di Baduy mah pan anu dianggelan teh lain hulu ieu kapannyana mata suku dia mah ku tarolol cenah aya hulu nu teu digawe dianggelan aya suku nu capek teh dianggelan gitulah orang Baduy emang bener eta di juga aya badul tah nu make jas hideung eta Baduy mananya para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah tina titingalian dedengean ambean rasa jeung perasaan-perasaan kenikmatan-kenikmatan iyalah anu kudu diopenan iyalah anu kudu diropea. Ternyata horeganan eta mangan sakadar zahir lamun hirup nutur-nutur zahir bae kaayaan mata terus dituturkeun keindahan ceuli dedengean dituturkeun kahayang irung sungut jeung sajabana dituturkeun silaka urang bakal walaupun orang maca dua kalimat syahadat maca la ilaha illallah kalimatun thayyibah saheulaanan lantaran orang teu pernah ngekang nafsu bakal aya itung-itunganan kejaga di akhirat maka ibadah ngan sakadar zahir doang ieu mah ngan sakadar fikih sok reberesan make fikih imiti make sapinah datang ka Fathul Muin Fathul Wahab Tuhfah Ikna iruk dengan sakikituna be urusanana teh urusan zahir be lantaran temangan sakadar Islam Islam mah ilmuna ilmu fikih sasaranana ngan sakadar jasad tujuanana adalah sasaranana jasad tujuanana ngan sakadar syariat jelema nu ngalaksanakeunana ngan sakadar disebut abid pagaweanana ibadah eta teh ngan sakadar zahir we jelema kuari ibadah ngan zahir hungkul ditingali ku urang tarang namanya hararideung ieu deui wahara jasa calanana leuwih panjang tibatan samping bagus-bagus wah wahara lamun sujud angel mun loba jelema tapi lamun sorangan hampir teu sujud lamun loba jelema masyaallah duha na bae duha 24 rakaat eta lamun loba jelema mun loba jelema teu duha nah ilah zahir mah kos kitu bae nah lamun urang nutur-nutur zahir bae kos kitu bae hirup teh eueuh nanaonan sakadar cangkang di akhirat engke bakalna moal bisa nyebrang di jembatan Siratal Mustaqim sebab ngan sakadar ngurusan zahir doang patalina ngan jasad naik kuari kana iman di dieu urusanana adalah qalbu ilmuna disebutna ilmu tasawuf sasaranana adalah qalbu sasaranana adalah qalbu pagaweanana adalah disebut ubudah gelarna ngaranna zahid mulai kuari ngurusan hate awak dibarengan ku syariat fikih qalbu dibarengan ku tasawuf mulai hirup berbarengan berdampingan bakal indah kira lamun hirup ngan sakadar zahir doang urang kababawa tahun baru kumaha kahayang urang puncak alhamdulillah bupati biasana ka puncak kuari aya di dieu zikirnya na gubernur zikir wallahu alam ke sore merencana ka mana wallahu alam urusannya na geus mah penting kuari aya di dieu nah iya urang lamun urusan zahir bae capek tapi ketika jeung batin indah kula sok inget ka dongeng aya hiji jelema ngurusan tangkal korma kebon korma jeung kebon anggur di Mesir diurus nu bogana teu pernah ningali ka kebon satu ketika nu bogana ningali ka kebon kaget lain kaget ningali korma baragus lain kaget ningali anggur baragus kaget ningali nu ngurusanana pamajikana Masya Allah cak nu boga kebon imal
lain lalagaan ieu mah turun ti kayangan kayaknya. Akhirnya tuh karena ge lalaki sugih kan bisa bae salakina digerokeun sini maneh balanjanya ka toko ye balanjana loba jasa disuris ku nya nah ye balanja ka toko tah duit dah pamajikanna teu meunang milu ti ngajagaan kebon atuh ngaranna ge bujang berangkat bae cenah memangkaningkan naik onta pamajikanna di deketan ku nya neng salaki eueuh ieu kan kebon anu kakak nu kula masyaallah neng lah geus pokona mah gaji ulah dicaritakeun deh bakal ditaikeun sementara diguprakan duit nya tah ieu mah cekel bejang nih ribuan real dirham maksudna naon tutup pintu-pintu kabeh ulah aya nu neuli tutup saya geus ditutup di deketan ditoel cek si neng relax gitu aya kene anu muka periksa deui ku bos bos atuh mangga geus make calana jero bos geus siap bae gegeran bae lawang mana ieu muka ieu ya Allah balik deui ka dieu nya neng geus tertutup kabeh hiji deui cek masih muka kene wah bos ngeangan ka unggal juru ka mana geus tertutup kabeh cekel si nengna tenden di pos langsung ditangkarakeun cek si neng aya kene hiji anu can nutup naon ieu pintu hati teh daek nutup ieu mah anu terus bae komunikasi jeung Sang Khaliq anu nyana aya teu pernah eueuh anu nyana ningali teu pernah buta anu nyana ngadengen teu pernah torek anu nyana uninga teu pernah bodoh iyalah pintu hati ieu teu pernah nutup hati abdi mah kadeule bae Sang Khaliq teh andai kata Tuhan bade ngazinahan abdi nyangakeun sadaya-daya ngan pintu hati abdi teu pernah nutup muka terus asa babarengan jeung Sang Maha Pencipta sakitu bae abdi mah langsung eta boboga anu kekenceng turun ampere turun tatadina 12 volt langsung Masya Allah Zakir ternyata horenganan jelema anu dianggap susah jelema anu dianggap hina jelema anu dianggap teu berdaya orang ngabogaan iman anu luar biasa aing anu dianggap gagah anu dianggap sugih anu dianggap boga tapi ternyata orang tertutup mata hati Gusti Allah tobat cek eta bos langsung nyana bebeja neng iya bapak rek tobat kumaha tobat bababari cak ieu teh kumaha bukakeun mata hate justru ieu teh daek muka-muka coba cak cenah ngagebruskeun maneh ka sumur si neng bisa aja eta si neng engke ge lamun ngagebruskeun maneh ka sumur tah engke kadeuleu bakal kadeuleu ge kabeh ge Gusti Allah ge langsung kadeuleu parengaran eta mah tuh nya eta sok gerage urang datangan cek si neng teh ka kiai-kiai anu imanna tebel anu imanna bener-bener kuat anu mata hatena terbuka nah etalah urang teh kuari ieu nyaritakeun Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul aziz seorang kutubul aulia anu tadi dicaritakeun manakibna ku Kiai Turmudi rada aya kakurangan teh geus tikulan nambahan bukuna panjang satungtung deuleu babe anu milu haul anu apal kangarana anu pernah nganasab ka anjeunna ditulis bae ku apa ditulis sebagai muridna ku Tuan Syekh tulis kabeh malaikat protes dina Bahjatul Asri caritakeun cek malaikat hei ulama yang tulis-tulis bae ai kitu mah nu masantren nu kitu mah nu ngaji nu kitu mah nu salat ari nu kitu mah anu ibadah gae tulis sebagai murid apa lieu nu jara rauh anu teu salat maghrib isya henteu aya subuh jam 8 namanya nu kos kitu murid Tuan Syekh protes malaikat hapus cek malaikat Gusti terido ulama
sebab lamun dianggap murid Tuhan Syekh ka sorga kabeh apa dia teh saralatnya na salat lagi uca aco nya salat inget ka karunggoni nya salat inget ka si eta nu mana si itu teh anu nyenghel teh kata bagus diprotes ku malaikat langsung ka Gusti Allah cek Gusti Allah tanyakeun bae ka Tuhan Syekh coba siap henteu diprotes begitu diprotes ka Tuhan Syekh ku malaikat terido lamun ieu kabeh dianggap murid kabeh cek Tuhan Syekh Abdul Qadir ngomong ke sia yai malaikat sia protes-protes ka Gusti Allah bejakeun ka Gusti Allah lamun aing dianggap jadi kutubul aulia nu kumaha bae kabeh dianggap murid aing ya nu jorek teh anu jorek perlu disapaatan tulis di bukuna nyana jorek aing bagus nyana jorek murid aing dianggap wali bagus geus nu jorek kalimpunan kudu bagus idit sia malaikat ka ditu masyaallah cek malaikat teh bisa digagugugat walara tambah tah bantak ente geus kudu saralat asal hadir jadi murid yes ge cenah kieu teh teu kudu diomongkeun ya kan memang geus tilok ieu nah ilah keistimewaan kutubul lihat malah diantara anak karomah Tuhan Syekh teh pan hebat jasa aya jelema boga anak awewe hiji-hijina begitu hiji-hijina ke laut maot laporan indungna ka Tuhan Syekh aya naon ulah boga anak hiji-hijina maot atuh geus maot mah geus lain kitu hayang hirup deui bae teh udah rawonan cek Tuhan Syekh teh atuh geus maot teh henteu kumaha hayang hirup deui bae ngan hiji-hijina langsung ngadoa dihaki jadi dan lain-lain sebagainya Gusti panghirupkeun deui eta karunya awewe ngan boga anak hiji-hijina gas cek Tuhan Syekh teh ka induna balik ka dieu saya ge di imah guguran bae nyana bunga sebab Tuhan Syekh mapan tilok kabohong cara Habib Rozak lompat pasti cenah ieu nah barang datang ka imah di deuleun di kamar eueuh balik deui kana ka Tuhan Syekh Tuhan pan biasana Tuhan tilok bohong ku ieu eueuh mah doa deui ka Gusti Allah ya Rabb bihaqi jadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dulubi kamahril maut ya Allah tetapi lamun ku Gusti dihampura anggap kula hampura panghadirkeun deui ya Rabb langsung balik aya ge imah bunga teh awewe datang ka imah eueuh deui bae aduh sakira ieu bacaan orang kieu Tuhan Syekh kok ieu mah jadi magol kieu asana ngada duit gubernur kajen hukum lagi teu beres ya langsung berangkat nih ke Tuhan Syekh encan aya encan 3 kali begitu 3 kali ngototnya na yes balik lamun kuari Allah awas ancam kukula Gusti Allah baik eta keur carita ngomong papada anu bodoh ku gede-gede na kakutuban Tuhan Syekh akhirnya langsung datang ka imah ayah langsung sujud Tuhan Syekh sangat sujud cerik teu ngomong cek Gusti Allah hei Abdul Qadir kunaon maneh teu laporan geus aya Gusti ngisin kula izin mainnya kutub angel diijabahna tah lamun doa amin mah bener sahabi brojak geus sama sabulan ge teh diijabah masalah no problem ai kula mapan kutub jekeun masa angel sih cek Gusti Allah teh hampura Gusti Allah minta hampura urang tau jaritakeun Tuhan Syekh Fuara Abdul Qadir jang nutupan kariweuh anjeun jang nutupan kesedihan anjeun jang nutupan kehancuran hati anjeun geus ayeuna mah hampura ye dibejakeun pertama maneh minta lantaran beak di laut di daharan laut awakna ulah karak putus malaikat Jibril segera kumpulkeun doa nu pertama Jibril titah ngumpulkeun doa nu kadua kakarak ge dihijikeun di jalan
awewe nanu mindungna datang ka imah nyana di jalan kene doakeun katilu kakarakat aya di imah atuh sakitu mah sedeng we cek Gusti Allah atuh teu bisa Gusti mah maha kholik abdi mah maha makhluk Gusti mah teu kudu ngutus Jibril deuk aya bae atuh deuk mana kekawasaan Gusti mah jam kudu make Jibril segala rupa behe parah ieu cek Gusti Allah geus nu geus mah geus bae ngan ka ditu moal deui ambo kuari mah kieu utlub matatlub penta ku anjeun naon dipake ka hayang bakal diijabah andai kata anjeun nyekal dangdaunan bakal jadi duit ka hayang anjeun jadi andai kata anjeun nyekal batu-batu bakal jadi emas jadi andai kata anjeun leuleuh bulung hayang dijadikeun emas jeung mutiara jadi sok utlub matatlub lain eta abdi lain eta teu hayang abdi teu dahar teu nginum mentang mata ti peuting teh teu hayang eta Gusti nu mantak abdi teu sare unggal peuting zikir ka Gusti taqarrub tafakur mujahadah abdi teh embung neuleuh dunia indah embung neuleuh gunung emas embung neuleuh dirham hayang teh neuleuh teh ka Gusti bae karidhoan Gusti manya abdi haju dibere nu kos kitu teu hanai abdi nu kitu mah teu hanai atuh ayeuna hayang naon abdi manu di pikiran teh lain diri abdi manu di pikiran teh lain sasaha tapi umat sabada abdi teu aya lamun Gusti Rasul junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyaritakeun ummati kuring geus sarua kos Kangjeng Nabi muridi sanggeusna maot kangjeng selalu inget ka umat sanggeusna maot kaula selalu inget ka murid kaula pamenta abdi mah Gusti geus bae hayang disalametkeun seluruh murid kaula sakitu bae abdi mah insyaallah teh Gusti Allah geus atuh tanda tangan Jibril tanda tangan geus memang geus pokona mah dihampur tanda dihampurana cek Tuan Syekh kumaha ismuka ka ismi al-azam ngaran anjeun kos ngaran kula nu agung ketika ngaran kula nu agung dipake taqarrub ka kaula kula selalu ngaijabah doa teu kudu make ngaran kula make ngaran anjeun bae asal nyebut ya Abdul Qadir istajib du'ana ya Abdul Qadir Gusti Tuan Abdul Qadir coba pang aijabahkeun pamenta abdi panghasilkeun abdi teu kudu ka Gusti Allah ka Tuan Abdul Qadir geus cukup mantak sadunya kabeh 5 benua eueuh nu teu pernah nganasab ka Tuan Abdul Qadir kabeh ngahadiahan Abdul Qadir Al-Jailani Abdul Qadir Al-Jailani cenah Habib Rozak sakitu Abdul Qadiran kok teu diijabah Abdul Qadir nu mana heula sebab nyana boga babaturan ngaran Abdul Qadir Habib Peing atuh teu bere jangan yang itu Bib yang ono nah lumandak pelebah kolbu kudu diurus masyaallah karib lamun Tuan Abdul Qadir ingat ka muridna penerus toriko nu mana bae nu geus dimuktamarkeun di Indonesia melalui Jatman atawa anu lokal sarua bae kabeh mikiran teh kumaha bangsa kumaha negara kumaha umat jelema anu cicing dimui mah mikiran dengan sakadar sagulipek samuyeun jelema anu didepak dan sakadar sagulipek sadepageun jelema anu boga yayasan mikiran dengan sakadar kumaha murid yayasanana jeung sagulipek yayasan tapi ahli thariqah pemikiran anak kumaha umat di Indonesia kumaha negarawan kumaha bisnismen kumaha jelema nganggur lamun Pak Gubernur memikirkan tentang nasib rakyatna kumaha supaya ulah miskin lamun Pak Bupati sakabupaten memikirkan umatna supaya bener-bener roh
supaya benar-benar umat na ieu bisa sejahtera. Tetapi kiai mah nu mikiran teh lain kitu, kumaha Pak Gubernur supaya salamet dunia akhirat, kumaha Pak Bupati supaya salamet dunia akhirat. Jadi dunia mah mobil naon ku bupati dibogaan ya ambalayahnya mobilna anu muter beta mobil naon anu muter beta naon anu muter be mobil naon nu nyana eta boga ka molen-molen anu eueuh saungan teh nu saungan mobil naon nu aing teh nyaho nu sia ke sarua teh nyaho da urang mah bodoh mah nyana geus buku mobil kap bupet jang duniana kurang naon tapi kula mikiran salamet kumaha si bupati di akhiratna. Ji, ahli toriko mah memikirkeun teh kadinya. Lamun ningali jelema malam tahun baru dar ya Karim, Masya Allah ngabeakeun duit nyana duit tang ti mana duit nyana kabungah nyana tetapi di akhirat salamet apa moal sih? Ketika jelema dagang geus bugu dagang anu ambruk bae mah jam moal terus sih dagangna. Begitu jualan lu rugi jualan rugi tereh geus santo mah ieu nu untung bae dagang untung ah ieu jelema salamet moal ahli toriko mah memikirkeun teh kasalametan fid dunya wal akhirah. Kula mah inget ka dongeng di Baghdad aya hiji ngaran kiai ngaranna Bahlul. Ketika orang jarah ke Baghdad gaya dinya merekna Makbarah Bahlul. Kurang liwat gadinya aya orang jarah heula Ki Bahlul ya. Ki Bahlul teh okos Bunawas. Begitu nyana dipanggil ke kerajaan sekali, dua kali, tilu kali LDF datang. Begitu datang kan korsina geus dimerekan teh. Geus dimerekan Habib Rozak kan merekan diuk bae. Jadi mah teu aya merek sebenarnya banyak. Nah, iya no kos iya ilegal. No problem. Nah, eta Ki Bahlul datang. Begitu datang ke kerajaan, diuk di kursi raja. Wah, tumpang kaki kieu ngarokok. Bahlul. Mangkaning dandi mah aya kon kuari. Kapolres aya kan. Nah, cek dandim tembak, cek polisi jangan tembak dulu, tangkap. Langsung polisi datang kadinya tewak nyana tangkap turunkan tinggang ku dandim jage Bahlul Allah juga Allah bukan mau Allah-Allahan sih cek dandim sikat itu Allah beak banget nak beak Bahlul banget nak irung geus kadal irung rata jeung pipi geus kieu be Bahlul Tuan Raja gerokeun cek dandim geus jiksa urang ye Kiai Bloon ye Kiai Bloon geus disiksa selesai. Tuan Raja datang nyana ceuri ka Tuan Raja, kenapa kamu nangis? Nggak apa-apa, nggak usah nangis, ceuri terus bae nyana ceuri. Cek Tuan Raja kunaon ieu jelema ditenggelan diuk di kursi raja. Wah bener teu sopan cek Tuan Raja. Aduh ieu kan jadi robah beungeut sikat ku dandim. Wah makanya make hizib. Oh dandim atuh ku hari makan irid hizib atuh. Masya Allah ha. Masya Allah. Bagus ya Tuan Raja nyana ceri tidak perlu nangis Tuan Raja tapi terus bae cerik hai Bahlul ayo mana cerik yang cerikan sa kula mah cerik lain yang cerikan abdi Tuan Raja yang cerikan sa yang cerikan Tuan siapa yang cerikan aing baja geus jadi raja jelema jeneng atuh kabeh di bawah aing maka jeung nyerikan aing sia kudu ceng-cerikan teu abdi mah teu kudu diceng-cerikan diri abdi mah dusu abdi mah cerikeun yang cerikan Tuan Raja cerik naon sih yang cerikan aing abdi anu diuk kakarake 10 menit bae geus disiksa komo Tuan Raja mah sabaraha taun meureun siksana di Allah Cak Tuan Raja je pan saya jadi kos kitu atuh. Kayak Bahlul tenang. Aing jadi tersentuh ya hati.
Tapi lain potongan WH mau ada bangun Banten kok nang nitah kula eta mentak doakeun lamun nyana tadi 2018 can anggeus turunkeun ku urang kula mah sabarna pamenta jeung para kiai nu sejer hiji Banten, dua tadi teh Syekh Mansur, tilu Syekh Asdawi. Asal jarah ngeunaheun geus senang urang mah sakitu doang. Urang kan ke lamun kadu 2018 yeuh kabeh jelema aya 1 juta mah urang jarah kabeh ka ditu. Bareng jeung kula bener teh. Nah, lamun anggeus berarti urang taekeun dewe, lamun teu anggeus bisa kalian labeh lobaan demo. Ya Karim, insyaallah lah urang ningali gerakanana wari jalan geus bagus, bupati ge alhamdulillah jalan geus baragus gadi ngancan anggeus cenah. Can anggeus minta mohon maaf cenah ka kula teu kudu ka kula kan hayat. Minta mohon maaf lah. Nah, cek raja teh kula mikiran bae, kula 10 menit bae ya bengok. Irung teu kadeu rata. Tuhan masa sabaraha tahun ke di akhirat tak wae teh cenah. Ulah lo ngomong siapa halal. Mulai ti harita tobat cak Raja Bahlul. Dicoba tuh kumaha ye. Dicoba kumaha coba pangmukakeun mata hate selama ieu kula jadi raja teh ku ngeuneunahan. Pan didoakeun lagi ku para kiai. Kula jadi raja teh mantap kiai nu sok ngadongakeun pamarentah teh kiai hebat eta kiai anu geus mukholid jeung pamarentah kiai istimewa sebab ngadoakeun pemerintah jeung bangsana tapi aya nu lengah ketika kiai ngadoakeun pemerintah nu didoakeun jadi gubernur jadi pemerintah anu didoakeun jadi bupati jadi kiai nu ngadoakeun setah yang jadi mui jadi ku berkahna doa kiai istimewa lengahnya na korenganan dibalik doa nak nyana diijabah nyana nu mundur pemerintah mangenahin jadi bupati korenganan majelisna nu nyana nu ngesian teu karasa ku nyana eta kutukan ti Gusti Allah teu karasa kiai ngadoakeun supaya Pak WH jadi gubernur diijabah ku Gusti Allah kiai anu hantem-hanteman ngadoakeun zahiron wa batinan anu kadituna minta duit bae ka WH kuari pondok pesantren santri eueuh nu ngaji eueuh hayo sia emang kula teu nyahok itu si Serang di Pandeglang dah bupatihna jadi bupati kiaina jadi sampah inget kudu kumaha tuh ngadoakeun mah ngadoakeun ulah sok hayang dibere ngadoakeun mah ngadoakeun ulah sok menta tah ieu kiai goblok nu ngadoakeun jang bangsa jeung negara kudu bersatu tapi menta suan ulah kudu menta kumaha cenah kieu lamun dibere sia mah sok anu kitu emang sia mah hajun lalung tik bae ka aing. Nah dibalik ngadoakeun pemerintah hasilnya aya kemunduran pada dirina majelis tinggal majelis pondok pesantren tina pondok pesantren introspeksi diri lain pemerintah bae nu kudu tobat kiai nu kudu leuwih tobat kiai nu kudu tobat ya Karim masyaallah ialah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani nyana mungprung dedeuheun ka murid-muridna nu aya di saantero jagat. Masya Allah Karim kulangan sakadar nyaritakeun dongeng mimpi Habib Lutfi mimpi aya 4 kuda nu hiji ditaekan ku manehna kuda nu kadua ditaekan ku kula kudana kuda putih nu dihareup ditaekan ku Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani nu hiji kosong ditanya di kamaran ieu cek Habib Lutfi kita naik kuda mau kemana mau ke Cilogok haul cuman karena mainna teu sehat sangat hayang hadir di lelembutan tetap hadir geus ngimpi seperti eta disampaikan ka kaula nu hiji kosong nu hiji nah ieu nu hiji jang saha lamun ka Habib Rojak teu ridho aing wah teu ridho sama sakit protes aing ka Gusti Allah hapus ipek iya kuari kosong kene nu hiji kosong kene tanu hiji 4 kuda lain sembarangan mimpi atuh Habib Lutfi mah jeung aya deui seorang Habib nu teu pernah keluar mimpi sarua
datangan mau dibejakeun, kemudian aya di seorang kiai kehadiran Tuan Syekh Abdul Qadir kuari teh aya hadir melalui impian-impian orang-orang tertentu. Mata kula aju naon gara-garana tewasa isin dikerpetingkeun di kamari dahar ge sawap gitu. Maksudna aku isin. Ya Allah ya Rabb. Teu geuna cicing sebab jelema nu karari itu loba nu ngimpi. Iyalah Habib Luti impianana pohara. Kemudian ayalah alamat-alamat kakula insyaallah teu kudu dicaritakeun. Ieu bercerita Tuan Syekh Abdul Qadir Pohara, berikut Bahlul, terus berikut kiai-kiai ahli thariqah. Lain sakadar Bahlul, lain memikirkan dirina tapi memikirkan bangsa, umat, pemerintah kumaha sangkan salam. Gitulah abah kula selalu deket jeung pemerintah, hanya ngadoakeun supaya saralamet. Atuh kitu kene ka Habib Lutfi terus bae datang ka kiai, ka pondok pesantren, ka pemerintah. Nu dipake kahayang, endek naon dipake kahayang ge sagala aya atuh bari henteu usaha, tetapi hanya berdoa ke Allah Indonesia supaya selamat, bangsa Indonesia supaya subur makmur tur selamat. Masyarakatna supaya ingat ka Gusti Allah selamat dunia akhirat, pemerintahanna selamat dunia akhirat, hiji-hijina supaya terbuka mata hati. Di jalan terbuka mata hati adalah tobat. Di jalan nomor katilu terakhir ialah tentang ruh iman leuwih jero tadi mimiti Islam fikih, kedua iman thariqah, nomor katilu adalah ruh ieu jurusan sirrul asrar anu kabelah ditunang ke aya babacaan-babacaan Tuan Syekh Abdul Qadir anu nyana ketika datang ke sirrul asrar nyana bisa naik bisa turun, bisa naik bisa turun, bisa ngapung. Iyalah Tuan Syekh Abdul Qadir. Jadi katilu ngarana ihsan, ilmuna ngarana ilmu tahakkuk, jurusanna jurusan hakikat. Jurusanna hakikat. Nah, urusanana nu di urusana jurusan hakikat ieu nu di urusan ruh. Di awak kurang aya sodru, aya kolbu, aya fuad, aya ruh, sirrul asrar. Lamun ibadah geus datang kadinya disebut lagi ubudah. Nah, hirup geus teu kudu dahar, asal maca subhanallah sebel, asal maca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim gagah. Mun maca zikir la ilaha illallah leng eueuh nanaon nu aya ngan Allah ruh. Kulantaran orang menyeritakan ruh panjang jeung dongeng-dongeng ruhani mah pasti orang asup ke alam malakut. Alamna alam ieu keneh ngan urang geus teu katutupan ku zahir, ku jasad. Qalbu urangna geus terbuka ka Allah, nu aya ruh urang jeung Allah disingkapkeun blek urangna di dieu tapi urang aya di alam malakut. Urang kapanggih ke jeung malaikat-malaikat kapanggih jeung lelembutan-lelembutan. Gitulah dina thariqah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maka hiji keuntungan urang ayeuna babarengan ngabangsa ka Tuan Syekh Abdul Qadir malah mandar urang dijadikeun muridna, amin. Nomor kadua ulah hese-hese hadiahan Tuan Syekh Abdul Qadir sebab ngaranna sarua jeung Ismul Azam jaminan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nomor katilu nyana ketika disalaman ku urang hadir dumandak lamun Tuan Syekh Abdul Qadir ka Kangjeng Nabi Zarah langsung assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah, zunubi ka maujil bahri, dibaca taetanna langsung muka kuburanana udang sasalaman pelukan asli. Kabelah dina balik Tuan Syekh Abdul Qadir lamun sapoe teu kapanggih jeung Kangjeng Nabi ceuri, unggal poe kapanggih jeung Kangjeng Nabi unggal poe. Lamun Syekh Ibnu Athaillah salila hirup nyana kapanggih jeung Kangjeng Nabi anu yakzotan 37 kali kapanggih langsung kapanggih pan aya Habib Rozak bajeng kuntilanak nyana masa liwat bae ka kuburan Rozak ini temenmu tuh mana kurang lamun neuleunya na sieun ya malampir lah
Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, maka simkuring aya alamat sebenarnya mah saya diberi 3 bendera oleh orang yang tidak dikenal. Kakek-kakek malam datang kemudian pergi lagi. Bendera merah putih titip. Yang kedua bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang ketiga adalah bendera hitam. Di samping eta aya deui nu mere titip, sampaikan ke umat bahwa tanda iyalah tanda mempersatu umat. Ingat ka Gus Dur waktu ka dia ukula ditanya, "Ieu na Gus, kalau ini apa?" "Ini dari guru saya." "Ini sebagai apa?" "Ini sebagai perlambang pemersatu aja." Kurayon kuari aya alamat kos itu ka kula. Maneh kade doakeun khususna sa Banten, umumna sa Indonesia. Kula mah jelema leutik atungan sakadar, ya Allah ya Rabb, sakumaha sesuai jeung perintah kula selalu ngadoa mudah-mudahan keluarga kula pribadi kula, keluarga kula, murid-murid kula, santri-santri kula, umat-umat sa Tangerang, sa Banten, sa Indonesia oge sa dunia mudah-mudahan menang ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Doakeun Bapak Zaki, doakeun Pak Gubernur, doakeun para kiai-kiai, mudah-mudahan sing barisa muka mata hatena urang bisa tobat supaya urang menang anugerah salamet di dunia wal akhirah. Dunia mah Allah ditinggalkeun ku urang, isin urang mun nyaritakeun dunia, sugih urang, paeh urang, kasugihan urang ditinggalkeun, mobil ngan sakadal ngadadahan urang, perusahaan ngadadahan urang roh urang berhadapan jeung Gusti Allah. Seminggu 2 minggu buka kuburan urang, nu kamari di bos-bos, nu kamari di komandan-komandan, nu kamari di bapak-bapak, ternyata horenganan geus bilatungan awak urang. Ngamu mulai zahir bilatungan, tetapi ruh urang berhadapan jeung Gusti Allah. Iyalah thariqah ngaranna. Insyaallah iraha deui ngabahas tentang ruhna anu bisa hihiberan ka alam malakut. Namun Habib Lutfi urang nyaritakeun Habib Lutfi mal angis-angis, nyaritakeun Habib Umar almarhum condet mal angis-angis, nyaritakeun Said Maliki luar biasa, jeung nyaritakeun habaib-habaib anu geus usul ilallah. Lain habaib Syekh Asnawi caring mantak dizarahan ku urang Syekh Abdul Karim. Urang nyaritakeun karomah tan Syekh Abdul Karim luhur teh ieu bae ulama-ulama Banten. Kukula ye geus dirangkum karomah Syekh Mansuruddin, karomah Syekh Asnawi, karomah Kiai kitu Syekh Abdul Karim jeung sederetan ahli-ahli thariqah nu aya di Banten. Kukula keur diteangan karomahna ke lamun di istiqorohan bagus, kukula engke endek di Citak melalui Zaki. Aya bupatinya nanti, ya Zaki, ya ngitakeun jual ku Zaki, itu jang Zaki. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dicekapkan sakiyah punten tina samudaya kalepatan sareng kirangana hapura ka seluruh masyarakat nu sakieu lobana. Masjid Kebona maya hampir 80, tapi pandaharna ti poe Salasa. Meuli lauk lagi hampir 5 ton, tapi padieu kos ieu tah dan lain-lain sebagainya. Atuh kucuran-kucuran atuh Bapak Zaki mawa, kemudian Paweha mawa dan lain-lain sebagainya. 80 ieu mencitna masyaallah. Tapi kula mah teu ngadahar ngan sacomot-sacomot bae ngadahar tuh. Nah imah hampura beusi anu teu kajamunya engke beusi diperjakeun dahar aya keneh dalahar deui. Jeung beusi aya naon mah cau sagala jeruk bau bawang. Porsi beusi dina bawang. Bawangan gantian.